semunjina engke penjelasanana Kangjeng Nabi tos nyaurkeun anjeun kudu ngahukuman utawiana caritaan jeung dohirna kalakuan jeung teu kudu ngahukuman nu dina hate disimpen dataya nu uningaun salian tindak pangeran lamun dohir kalakuan atawa dohir ucapan aya anu ngabatakeun nu disebut pamurtadan batal syahadat syar'anna sanajan ngucapkeunana kana kecap syahadatna laku ucap nu murtadan kaya asup ka gereja dibarengan ku ngahaja atawa nyembah berhala kaya batu nu baheula terus tarif masyahadat muncit eta jalma nu ngucapkeun kalimat syahadat taen dibarengan patekadan tekad anu marifatna jeung tekad anu tasdekna netapan kana syaratna marifat jeung tasdekna ari syarat marifatna kudu kumpul nu opatna kahiji tekad jazimna patekadan nu yakina lain tekad nu raguna atawa dugaanana anu teu aya mangmangna tapi giring jeung yakina ari syarat kaduana teu keunah owagin sirna moal barobat tekadna hingga dugi ka maotna lamun nekadkeun ayeuna sawet usum jeung batuna jaga mahkuman kena mungkin tekad rekrobahna
lairna teh di ayeuna darek Allah gingsirna darek Allah gingsirna anta jadi marifatna mungkul ing Gusti Allah. Alhamdulillah, syukur.